Tah. Iya ya, spot nguntul mata. Oh, mantap tuh nya. Nguntul. Hebatnya. Ngaruntul mah dia ge rame ya. Tuh bah ditu rame nguntul mah tuh. Hanapeun tangkal ieu tah. Hanapeun tangkal sawit tuh. Loba ngajajar nguntul ngajauh. Mantap pokoknya mah beh dia mah. Hehe. Suasana nama. Oh. Ya artisem terus meuli ieu meuli meser baso lauk gede. Urang ka rakit ka ditu ningali yuk. Oh. Wih. Mantap. Pindah ke mana? Oh, oke lah, kuing ka dia. Acan, pan besi pinuh ceng ah. Oh, tarurun. Ini sambutan loba di dieu. Heeh. Kudu dipindah urang. Heeh, ka dia. Balik deui. Arek ke. Arek. Oh, iya iya. Lobakeun lah nu kosong. Ieu kos. Pinuh nu ieu mah. Itu kosong tuh nu ujung. Nu ujungnya kosongnya. Lah iya eyang haji. Eyang haji geus turun. Eyang suhu tah geus turun tuh. Rakit urang ada. Tarurun. Tah ieu aki sehu can turun teu asna. Urus abah euy. Kamari teh urut saha ieu teh nya? Heeh. Heeh, tapi udah nanya ke orang ngawabuheun. Teuing. Jadi gireunana nu meunang kamari. Mantapnya. Tuasina. Atuh dalilakeun proyekna bisa. Atuh jejer ah. Can. Tuh. Penting aya hujan deui di dieu teh jadi cair rada bekah deui tuh. Rada mantul. Nah, jadi di dieu mah nya mun tas rakit teh teu kanu parahu tuh kanu sasak ieu. Di dawowog sasak nek bari lumpat ge. Moal naon. Tuh rakit nama. Nah, ya tadi spot ancol. Anu nguntul aya di tempat nguntul di sisi